mah di dieu bae. Sugan aing jelema hileung peuteuy datang anjing. Astagfirullahaladzim. Paingan bau menyan siang nih. Mang Ohang. Aduh. Saha? Cir, salina teh Mang Ohang. Atunya saha deui? Aku dong. Luar biasa ya. Iya men. Allahu Akbar. Damang Mang Ohang, damang. Kenalan, iya kenalan dulu lah. Bisi apa? Bisi apa? Mang Ohang. Iya punten, sadayana ge punten. Namanya nepangan sim kuring KDM. Dong ngaku doraka. Ngaku sia. KDM teh eta teh Bapak aing Gubernur Jawa Barat. KDM teh singkatan Kang Deddy Mulyadi. Betul. Ai siasa. Ngaku KDM. Oke, Dibobok siapa yang gerak? Karena hulu anjing. Tong obating nyari, ya tong popola teuing. Mane nu ngeunah-ngeunah ngaku ngaran batur. Teu ngaku aing. Eta mane ngaku KDM. Hari itu gubernur KDM naon? Kang Kang Deddy. Deddy Mulyadi. Oh, no, ayeuna mah. Nya. Oh, teu jiga baheula. Ai naon kitu pada dasar wa baheula jeung ayeuna ge. Pan bara mah Kang Duda Merana. Ngarusak maneh. Kang Duda Merana. Sok Pak takol Pak, dah. Tadi hari celin orang lihat. Lain kasih lah. Naon? Lain bisi eta bisi Saha eta? cing kudu dibeakeun. Heeh. Kudu maksudnya lamun jualan sup sing beakeun lah. Jualan sup. Duri saha Tukang sup. eta teh dunungan urang sagarea. Bapak aing teh Eta teh KDM. Dek di model. Masalah. Apa? Tuman Pak lah. Bapak aing nyerentang tah. Naon sia? Teu naon? Teu. Ngomong naon sia tadi? Ngomong gitu Kadia sia? Hah? Kadia? Naon gitu mah parada kumaha mun aing nyarentang. Kadia? Wanian siohan. Sia ngomong naon ka aing tadi? KDM Pak. Sia ngomong naon KDM singkatan tilu naon? Open baheula ieu mah. Naon? Baheula teh pan KDM teh singkatan Singkatan tilu naon? Kang Duda Merana. Cek saha Duda Merana? Naon? Duda mah makmur sia teh. Makmur kumaha ari Bapak? Makmur keneh Duda. Aduda mapan teu boga pamajikan. Tapi hirupna makmur, ngahning, ngeunah nyanda, ngeunah nyanding. Daripada nu boga pamajikan ditutur-tutur manggung ge. Hirup teh kasiksa. Ningali belah ditu anu geulis, terus ningali ka belah dieu. Ningali belah ditu anu geulis, ningali ka belah dieu. Nu boga pamajikan mah hirupna munafik. Oh gitu titipannya. Oh gitu, ngadengekeun Ohang cenah. Aku mah bebas aja. Tiada beban bagiku. Karena sekarang KDM Kang Duda Merana menjadi Kang Duda Menyala. Lebih baik jadi duda yang ditinggalkan daripada jadi durjana yang kerjanya meninggalkan banyak wanita di Jawa Barat. Satuju kayak teman tibatan gitu malah piceun lah. Jadi Jawa Barat teh salah hiji problem nate nyaeta loba randa akibat ditinggalkan oleh lelaki durjana. Betul. Maksudnya Meninggalkan anak,
menimbulkan beban dalam hidupnya. Ya. Laki-lakinya pergi menghinapi wanita lain. Setelah itu punya anak lagi, Iya. pergi menghidapi wanita lain lagi. Setelah itu punya anak lagi, pergi menghinggapi wanita lain lagi. Setelah itu punya anak lagi, pergi menghinggapi wanita lain itu. Itulah laki-laki yang tidak punya rasa dan perasaan. Lebih mulia rahwana, mencintai dengan hati. Belum ada rasa, dia nggak bisa menyentuh badannya. Memandang pun dia tidak lakukan, saking menghormati cinta. Eta teh raja sia teh. Raja. Arisia Nah jadi kain. banget rujan. Suku jebrat, irung penghek, untu coplok, panon kences, bibi kebi, sia teh ceri lebing, beteng dosol, bujur bisul, sukoro rombeheun, jaba jebrat. Nah ieu pelebah ka awewe teu eureun-eureun sia teh ninggalkeun rana tiap kabupaten. Nah jadi jangan amarah dong. Jangan amarah. Daripada imah punten nya ieu mah mending keneh nu kieu lah abi mah. Naon si Ahmad? Teu ngambak kumaha aing mimpin Jawa Barat yang hareupan lobarana. Maka dengan randah teh geus raripu. Tapi ka aing nyeun gerakan ibu asuh meh diarurus ku pejabat jeung pagawe di Jawa Barat meh ngurangan bebanna eta teh pan sia nu ninggalkeun anak. Aku yang memperbaiki, kau yang menghancuri. Nya ayo urang mah nya Cicing, aing mah teu nudingkeun ka pawabuk. Itu, nah itu tenanan pawaguk mah tenanan. Waguk? Waguk, nya tenanan pawaguk. Sia. Nya sia ka waguk. Aisyah kumaha cita ka Pak Gubernur teh. Dengekeun sia teh dengekeun. Asa Dengekeun. Cing geura mikir hirup teh. Geura ngeunteung diri teh. Eta pepes mah Aisyah urang mun ngeunteung pepes. da berenang rewaseun enteung ge ningali beungeut siga kieu. Heuh pan nyaho beungeut siga kitu. Ari sia kunaon dinu geulis meuting dinu denok monok dinu lenjang-anjang sia teh kunaon oha. Teu kunaon dadaekeun awewe. Justru kudu ieu nu kudu mikir mah nu kasep gondong gogoh bungar boga jabatan boga duit loba ieu kas eta tapi naha ditinggalkeun ku awewe. Oh jadi sia ngomong ka saha cikeneh? Anak aing si aya belah itu. Anu maksudnya anu kan? Untung anak aing can penting ngartieun. Anu ganteng. Urang mah anu ganteng, nu kasep, nu boga jabatan. Kitu. Ditinggalkeun? Beungat ditinggalkeun ku awewe. Aisyah ngomong ka saha? Ya eta nu ngarasaban. Sising bener ngomong ka saha teh? Ngomong ka saha sia? Ya, Nu bener sia ngomong ka saha nu cikeneh? Eta nyarita asa kadurukeun rasa aing. Sia mah nyarita siga anu nutup kanu jajantung. Niru kanu angan-angan aing. aduh ya. Cek saha sia teh aing ditinggalkeun. Aing malah yang ditinggalkeun dicokot batur. Curhat. Jadi sedih orangnya dengan itu. Tapi kan hirup mah kudu ikhlas. Harta banda kakawasaan naon ge lain boga urang boga Gusti. Lamun aya nu menta teh bikeun aing mah tukang mere. Oh jadi bapak mah dibikeun. Abikeun we. Ai hayangan. Kunaon kudu mempertahankan orang yang sudah tidak mencintai kita. Dengekeun anak aing dengekeun. Cenah dieu mah niang mah. Pacan gantos ya Pak. Sia teh Nyapa. daripada sia
membunuh harapan wanita. Asik. Kade. Asik. Ketika wanita sedang mencintaimu dan melahirkan anak yang hasil pernikahanmu dengan dia, kau pergi lagi mencintai yang lain dan menghamilinya. Eta Begitu. aduh aing mah ieu urang mah ayeuna geus teu bisa nolak ya sebenarnya lain urang pasti ieu datang geus aya di dieu. Di mana letak perasaanmu, nak? Justru itu Pak, lahirlah anak itu perasaan saya Pak. Perasaan naon maksudnya sih? Ya perasaan sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi Terus saya urus, anak-anaknya diurus. diurus dong. Oh begitu. Ya iya dong. Iya. Masa seorang Deddy Mulyadi bisa mengurus rakyat, saya tidak bisa mengurus anak? Oh, jadi anaknya diurus. Ya iya. Tapi walaupun anaknya diurus, kau setelah meninggalkan tauladan yang buruk bagi anak-anakmu. Tah eta nu hesena teh. Ini ngantuk pisan kana aing. Siapa boga budak awewe teu? Boga Pak. Geus kawin can budak awewe? Acan. Aisyah kieu beureum ke ngomong teh lamun keur sia ngaakadkeun teh. Sia rek kumaha mapagahan kami nantu sia. Ah nyantun teu kumaha Pak. Heuh maneh kan maneh pinantu maneh kan Jauh, kumaha sia anak paman maneh pinantu. dicandu dipangnyandungkeun atau ditinggalkeun. Daek teu? Kieu Pak. Di pepatahan. Kumaha mapagahanana? Lemes. Kumaha? Jan nitip anak bapak. Terus Wayah nasing dipikanya. Heuh apa beureun bapak siga kumaha payuna kabina-bina. Kabina-bina cenah cek beja-beja pajarkeun teh solosokan jadi kade. Lamun sia tah nitip Pak. Lamun sia nganeri anak aing ku aing ditengok. Goblok we sih aing. Aing mah jeung sia. jadi sia ge mung anak sia dipangnyeurikeun mah. Atuh pada pan lamun seug ieu lamun seug. Waktu bisa dibalikan deui moal ngalakonan eta Pak. Bejaan ku edan eureunan kalakuan rucah. Bae. Kuedan. Anyar kena aing ngadenge si eta geus kawin di wae. Astagfirullahaladzim, cenah KSMA di sini. Astagfirullah. Siapa abang terkenal saja. Coba. Jadi nyeri lamun anak urang dipangnyanungkeun. Iya Pak. Nyeri anak urang dipanglacurkeun. Iya Pak. Nyeri. Nyeri, Pak. Lamun nyeri geus eureunan. Iya Pak. Abi mau apa? Mau rek kawin cerai deui Pak. Kumaha? Mau rek kawin cerai deui Pak. Terus rek kumaha sia? Nah, geus we kawin we lah. Pan mau aya ditinggalkeun. Ari anak-anak maneh geus dibere deposito di Bank Jabar can. Hah? Asik. Nyari eta mah si abi ge harapan mah nya hayong eta Pak. Punya aya aksesna kitu Pak. Lain maksud aing teh eta nomor rekening ganti. Hah? Engke mamun aing transfer honor sia teh bankna kudu ka Bank Jabar. Ah, siap. Siap. Apa urang teh cinta tanah urang lu Beres. masalah. Bener, Pak. Beres. Beres. Siapa ka Bank Jabar teh nganjukna weungkul. Tidak, aku belum punya anyuk. Ah. Ari Eh, sia emang boga jampe jampe. peret. Oh, mana aku dinukin kewe ada di itu rek. Lain bisa rek privat romana sok dibere dah. Privat lain pelet naon maksud bapak mah mana buka pelet naon aset teu mungkin awewe galeulis daek ka maneh pan lamun maneh sarejeung pamajikan mah siga pun teu digeugepan ku anjing bulldog. Ang eta ngomong jeung hate eta dalang lain heureuy di nu panggung mangga jangan gelut ka sia. Lain eta mah. Lain soalna naon? Soalna naon? Soalna naon? Naon sia teh? Leuwih bajingan ti urang kalau ieu.